Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami, nyaeta dongeng barudak. Cobi tebak dongeng edisi ayeuna karya saha nya? Tangtosna pangarang produktif pinilih di radio official. Cobi saha? Laras pisan, Euis Damarwati anu linggihna di Jakarta Timur. Ari dongeng anu bade tayang dinten ayeuna judulna Panen Donat. Sanaos calik di Jakarta, nanging Euis Damarwati kacida merhatoskeunana kana kamajengan sastra Sunda. Buktosna anjeunna produktif makarya, salah sawiosna dikimtun ka Niradia Official. Urang aoskeun heula biodata narasi anjeunna. Nami lengkepna Euis Damarwati SS. Karya nu tos diterbitkeun di antawisna Kumcer Bobo tahun 2001, teras cerpen di Bobo sareng Orbit. Oge aya skrip lenong di Trans TV tahun 2008. Artikel di majalah Geliat Gemilang tahun 2020. Kiwari anjeunna cepeng damel janten guru di SMK Global Persada Bekasi sareng SMP Asidiah di Kota Bekasi. Sadidinten ngawulang bahasa Inggris. Hobina nyerat, maca sareng nongton. Mangga ayeuna urang dangukeun pangjurung ti Euis Damarwati kangge Niradia Official YouTube. Mangga Euis Damarwati dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Euis Damarwati hatur nuhun kana apresiasi karya-karya abdi dugi ka ayeuna sareng insyaallah kaharepna. Terima kasih Bu Nina dan kawan-kawan serta para pembaca dan pendengar Niradia Official atas penghargaannya terhadap karya-karya saya dan terpilih sebagai penulis produktif di Niradia Official. Semoga kedepannya saya masih bisa berkarya dengan lebih baik lagi, termasuk untuk Niradia Official. Dan saya mendukung upaya Bu Nina untuk mensukseskan Niradia Official untuk pendidikan akhlak, perbaikan akhlak anak-anak Indonesia tentunya. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carios ngeunaan panen donat nyarioskeun kisti anu ngagaluh donat rada seueur kumargi emut ninina bade nganjang ka bumi. Waktos dugi ka bumi kadangu anu seserian. Kisti panasaran, enggal we ka bumi. Barang ninggal kana meja makan, kisti ge janten nyiring seuri. Kunaon nya aranjeunna seserian? Yuk, dangukeun dongengna dugi ka rengsenya. Saha nu udina donat? Cobi bentukna kumaha? Cung. Laras pisan, donat teh rupina buleud, tur aya bolong di tengahna. Ari saur nama bolong di tengah teh supados mun digoreng asakna tiasa rata. Ari donat nu diicalan teh aya sababaraha rupi toppingna. Aya nu nganggo coklat, stroberi, raspberry, almond, hiju, sareng rasa nu sanesna nu matak dikabitaeun. Ayeuna teteh bade medar perkawis asal mulana donat sareng iraha ngawitanana donat janten jajanan di Indonesia. Ari asal muasalna donat teh cenah aya sababaraha versi. Di antawisna aya nu nyebatkeun donat asalna ti Amerika Utara nu dicanda ku kaum imigran ti Belanda. Versi sanesna nyebatkeun donat asalna ti luluhur suku Indian, suku asli Amerika Wampanoag. Tapi pamendak eta teh dibantah ku Asosiasi Donat di Amerika, cenah nu ngawitan ngadamel donat teh
Hansen Crockett Gregory. Versi nu sanes nyebatkeun donat asal tina kecap dogenat atanapi olikuks kue nu rupina baruleud alit saur Washington Irving dina bukuna History of New York tahun 1808. Ngawitan diwanohkeun tahun 1868 dina pameran Jakarta Fair mun ayeuna mah disebatna Pekan Raya Jakarta ku Amerika Donat. Teras tahun 1885 Dunkin Donat muka tongko munggaran di Jakarta Pusat. Teras majen deui dugi ka aya 200 tempat di Indonesia. Nya ti harita seueur merek-merek donat sanesna. Sapertos Mastering, Master Donat, sareng Mister Donat. Langkung rame deui donat di Indonesia teh sabada aya merek enggal nyaeta Jeko 2005. Tah, eta pedaran ngeunaan asal usul donat adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap, subscribe channelna, terus like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murang kali dipikawanoh ku balarea. Urang kedah reueus ku bahasa Sunda. Panen Donat karya Euis Damarwati. Saatos ngambung panangan mamah Teh Uwi lumpat ngabujeng sakolana di SMU. Kitu deui Apadil nu kuliah di paguron luhur swasta di Jakarta. Anjeunna angkatna meh sasarengan. Bapa parantos angkat ka kantor 1/2 jam sateu acana. Wartosna mah aya rapat tahunan pemegang saham di kantorna. Matakna rakana Kisti teu angkat sareng kanu mobil sareng bapa. Ari Kisti teh murang kalih bungsu nu nembe calik di kelas 3 SD. Sakolana lebet siang, mata katinggal nyalsek. Sapertos enjing-enjing harita, Kisti jongjon maca majalah anak-anak langganannana. Aya kanu sajamna Kisti maca. Diteraskeun ngerjakeun tugas PR matematika tipa Ipan wali kelasna. Teu kungsi lami tos siap angkat ka sakola. Dinten harita di sakola ngadadak ngayakeun ulangan matematika. Puguh wae rerencanganana sakelas Kisti ngaraos reuas. Rarai rerencanganana katinggal pias. Tapi teu kitu ari Kisti mah. Kisti jongjon ngerjakeun soal. Teu ngaraos sesah ngerjakeunana, kumargi enjing-enjing tos latihan ngerjakeun soal PR matematika. Namanahna ngaraos syukur, kumargi sok merhatoskeun ngerjakeun PR sareng tugas sakola nu sanesna. Kabuktosan, Kisti teu ngaraos sesah tiap waktos mayunan ulangan. Beres sakola, Kisti ngaraos lapar sareng hanaang. Teras we ngagaleh limun sareng donat genep siki di kantin sakola. Tos nuang donat hiji mah teras uih dumadakan Kisti emut yen nini bade nganjang sareng kulem di bumi. Teras we uih deui ka kantin bade ngagaleh deui donat 5 siki. Emutan teh saha nu terang nini teh disarengan ku incu-incu sanesna. Rupina kedah seueur tuangeun. Untungna harita Kisti mekal artos rada seueur ti sasari. Pasosonten Kisti nembe dugi ka bumi. Kakuping suanten raka-rakana seuri ager-ageran. Kitu deui bapa sareng mama. Guragiru Kisti muru anu nuju ngariung di meja makan. Aya naon? Taros Kisti panasaran. Tangtosna Kisti hoyong terang kunaon saleuseurian. Cobi tinggal di meja, saur mamahna bari teu liren gumujeng. Kisti ninggal sakumaha anu ditunjuk ku mamahna. Asa teu aya nu aneh, mung ninggal 3 dus donat nu benten-benten merekna. Hah, donat?
Kisti nembe emut, mun anjeunna ge nyandak donat tina tasna. Kisti oge masar donat da, saurna bari lumpat bade nyandak tasna nu disimpan di rohang tengah. Tah, ieu donatan buatan Bu Kantin, saurna waktos dugi ka meja makan deui. Teu acan oge bapa, mama sareng rakana liren seurina. Nah, ari ger teh seurina langkung tarik. Malah kadua rakana mah dugi ka nyepeng patuangan sagala rupi bakat kuraos seseurian. Ih, kunaon? Saur Kisti teu ngartos. Tapi Kisti antukna ngartos. Janten ngiring seseurian sareng nu sanesna. Pantesan sadayana seuri dugi ka ager-ageran. Cobi we bayangkeun, Bapa, Afadli, sareng Teh Uwi ngagaleuh donat sakitu seueurna, merekna oge barenten. Sadayana ngagaleuh donat kumargi emut ka nini nu bade nganjang engke sonten. Ari lucuna, kunaon sadayana meuni saemutan ngagaraleuh donat. Seuri teh dugi ka ager-ageran, waktos pasosonten nini dongkap bari nyandak oleh-olehna kue donat oge. Kenging da melanana. Antukna mah nini ge kacandakeun seuri waktos didongengkeun ka jantenanana panen donat dinten ieu. Ku aya-aya wae. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana an hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official. Teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.